ulqatun hasilatun bil kitabah ka'ulqatin hasilah bil musafahah wa ulqatun hasilatun bil kitabah ka'ulqatin hasilah bil musafahah. Ngahubungkan cinta hasilku tulisan, kaya hasilna cintaku sasalaman. Yakni ia syair anggap perwakilan diri abdi ka anjeun teh dedeh pisan. Jauh kisah cinta nutos karandapan, merjuangkan cinta entos bebeakan. Barang anjeun dongkap bade ngahitbahan, hanjakal cinta urang teu direstuan. Memang nage salah urang ngambil langkah, enggal-enggal teuing hoyong geura nikah. Bakat kasienan anjeun kapayunan, tika gancang dina ngambil keputusan. Tiap wengi cai so cai ragrag, kadang mah asa ditindihan ku jagat. Ngajarit kadat anu masihan cinta, abdi hoyong sepuh hatena kabuka. Tiap hujan ngariring cik abdi cerik, rasa hate kian hari kian sakit. Embunglah embungku ring asa dicekik, kan batin ngajerit maratan langit. Kunaon atuh tiap aya kasenang, jeung nalika abdi keur aya kahayang. Sepuh teh sok siap untuk menantang, dengan 1000 alasan dihadang. Ayeuna mah urang we saling nguatkeun, abdi mah moal nepi ka ngajalirkeun. Kana janji-janji abdi nu ka anjeun, kitu oge anjeun ulah mopohokeun. Wahai zat nu maha ngabalikeun rasa, mugi nu mibakeun ka sepuh kaula. Kana restu cinta hatena kabuka, alim kanu lain hoyong kasih aa. Abdi alim pisan lamun dijodohkeun, sabab hate moal bisa narimakeun. Teu bisa ye cinta nu utuh dibikeun, kalalaki liya nu teu dihayangkeun. Aa kedah sobar nampi qada-qadar, da jodoh mah moal aya nu tertukar. Urang kedah kuat barina ikhtiar, dugi lafaz qabil tu engke terdengar. Sakia syairan tamatna wassalam, kieu kisah cinta nu teu direstuan. Bakat pengalaman nu nyanyi syairan, pamugi katampi ku para ikhwan.